Sunah Nabi tah potongan kuku pae kemis. Motongan kuku teh pae kemis, pae Jumat eta motongan kuku. Mimitina ku Imam Ghazali di bejaan curug katuhu heula. Curug katuhu ka dieu jari bugang, terus jari manis, kemudian cinggir, keuri ka cinggir kenca, gade tak eureun di jempol katuhu. Kitu dititana lamun kos kitu engke milik dareket milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe kemis, nomor gadot cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih. Paingan aing dagang rugi bae. Atuh ngeuretan kuku ge sadaek jeung nyana. Sadaek saya teh wal beres pas Salasa ngeuretan kuku, rugi sia dagang karung naga jeung kuku mah ge. Moal untung, pas Salasa mau usah pake ngeuretan kuku, sial. Pae kemis, pae Jumat, mun pae kemis sapoe, mun pae Jumat isuk-isuk. Geus kuku, kemudian kumis, janggot rapihan. Kitulah sunnah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadi. Murtad eta qat'ul Islam. Ridah teh qat'ul Islam, jelema nu ridah ngaranna murtad. Ridahna megatkeun Islam boh ku niat atawa ku ucapan atawa ku pagawean mantak sing hade ucapkeun ucapan kufur namah boh istihza ngageuh-geuhkeun ngaguguyon atawa inad teu percaya angas inkar atawa i'tiqad nekadkeun tah eta ucapan-ucapan anu ngaluarkeun tina agama Islam nu mun teu ditobatan disyahadatan deui bakal dikelekep di neraka saumur-umur. Na'udzubillah min numan tagfaman nafasani asa jelma anu nganapikeun ka zat nu ngadamel alam yakni Allah teu percaya bahwa Allah teh pangeran kufur teu percaya bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah kufur teu percayaeun nu nyieun urang ieu adalah Allah kufur antak sing hade geus tambah dibahas kamari awir rusula atawa teu percaya ka para rasul-rasul Allah nyana ngomong Zaid misalna cak Zaid lam yursilhumullah ja Allah mah teu pernah ngutus rasul-rasul tah eta kufur kos kitu sing hade urang sing hade pamajikan urang sing hade anak-anak urang ucapan-ucapan nu mengarah kana kufur teh ayeuna mah ambalaya antat sing hade heuh jasana can orang Allah ngutus rasul ieu nanaonan aya rasul-rasul ja aing sakajauh aing mah teu pernah Allah ngutus rasul eueuh rasul teh geus murtad lho kos
nafana nubuwatan nabiyyin atawa nganapikeun sifat kanabian anu geus jelas manunggeus jelas kafir mah teu percaya kana sifat kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad Allahumma shalli kafir murtad Kristen murtad lain murtad kafir eta Yahudi kafir Katolik kafir Buddha Konghucu Protestan wabah Hindu kafir dipanggang ke di akhirat disate na'udzubillah min dzalik sanajan nyana ka Kangjeng Nabi Isa ge Kristen lain nganabikeun ngarasulkeun nyana mangerankeun pugu-pugu pangeran jajadianan ai meme Kangjeng Nabi Isa pangeran satu berarti meme Kangjeng Nabi Isa mah pangeran andai Kangjeng Nabi Isa pangeran meme Kangjeng Nabi Isa saha kok dianggap Tritunggal heran tapi keyakinan mahal nyana pinter nyana gagah nyana sugih tapi pinterna kabalinger masa manusia di pangeran cenah kasandingan pangeran tadeuy pangeran nyandi Isa nama makhluk Isa nama jelema ngan pangeran nyanding ka Kangjeng Nabi Isa maknya pangeran kos jurig nyanding singga eta Kristen naon Tritunggal Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan naon deui hiji. Ya eta tos kitu kafir. Sia de. Geus urang ngaku harimau. Saha pangeran? Allah. Saha nabi maneh? Nabi Muhammad. Titik geus. Lahirna di mana? Mekah. Terus ngali ke Madinah. Maut Madinah beres guys. Nah gitu baik guys. Geus lamun aya nu ngaku-ngaku nabi sanajan ngaranna Muhammad misalnya di Cengkareng lain. Kitu baik guys. Nya aing mah di Cengkareng nabi lahirna. Bong aing lah. Iya itu anak Kongsiun. Muhammad anak Kongsiun. Beres. Awida'a nubuwatan ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jelema ngaku kana sifat kanabian sabada nabi urang aya jelema ngaku nabi cara di Bandung tukang beca si Asep masa ing Asep ngaku nabi teu betah ieu ngadengen agen nabi Asep tukang beca deh lah kafir dari jelema la nabi ba'di cek Kangjeng Nabi teu aya deui nabi sabada kaula sebab kaula adalah khatamun nabiyyin wal mursalin al-saddaqo mudda'iha atawa ngabenerkeun kanu ngaku nabi jelema ngaku nabi kurang dibenerkeun lu ngabenerkeun kana sifat nabi sabada Kangjeng Nabi urang geus sama murtad kafir eta ku aneh deui aya jelema ngaku nabi aya bae di nu percaya heran musodek ngaku nabi aya nu percaya Asep Bandung ngaku nabi aya nu percaya kamari di Cikupa Cikupa ngaku nabi Kararagok aing mah mending ngaku pangeran teh budak ngaku nabi di Cikupa duh Masya Allah aya nu laporan ka kula Kiai bagaimana cenah tindakan kita sekarang apa ini di Cikupa ada yang ngaku nabi biarin di Cikupa ada yang ngaku nabi masa biarin aja udah pengen tahu udah dia pengen tahu ntar kalau ada orangnya suruh kesini mau diapain mau ajak saya makan ya sekali-sekali saya makan dengan nabi dah seringan
babari orang atuh nu ngaku nabi mah orang ome bae. Orang ome coba datang ke mana mukjizat nanya nah yuk coba. Tadi ome ulah waka di galak-galak ulah. Nyaho bae. Tita ka dieu jauh. Algola atawa ngomong kieu nya Caki Zaid teh heuy. Nabi urang mah horeng kulitna hideung. Murtad sih. Sembarangan sih ya. Emang orang berbas. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadu murtad. Atawa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam amradu atawa an-Nabi sallam gairu Quraisyin. Gairu Quraisyin. Hai, Nabi urang mah jalain urang Quraisy. Murtad. Berarti nggak yakin ke Nabi. Salian ayah dari Nabi salian kangge Nabi urang. Hoi horenganan pangkat nupang luhur-luhur nama Nabi. Eueuh pangkat nupang luhurna Nabi jabarang kurang ditaliti-taliti horenganan anu buatu mamuktasabun. Autu lalurut batuha bisafail qulub. Horenganan eta pangkat dosa kitu luhurna pangkat kanabian teh besi daya bisa diraih kurang ku cara ngabersihan hate ku cara ngabeningkeun hate urang lamun geus bersih jasa hate urang ge bisa jadi nabi murtad geus kitu murtad teu bisa dikasap pangkat kanabian pangkat wali ge hayang ngasab pangkat wali teu jadi-jadi hayang ngaraih pangkat wali hayang ngaraih pangkat wali sueuh hesen ilmu geus aya di urang nasrib bae mah bisa nahu geus aya jang mubtada khobar fiil fa'il syarat jawab urang nyahokeun tentang hadis atuh bisa tafsirna kitu keneh jeung sajabana dibawa ku urang kana pemikiran-pemikiran tasawuf Imam Ghazali, Imam Qusyairi terus belah ditunato ka dieuna Tuan Sabdul Qadir dan lain sebagainya geus nyaraho dibaraca ku Kiai Minhajul Abidin dibaraca ku Kiai Ihya Ulumuddin dibaraca hikam maka malah mah didiskusikeun hikam teh di universitas mah tetapi mana pibuktiuna nangan sakadar dibiwir ilmu teh. We nu datang ka jero hate. Ngeuk hayang raih pangkat wali ge sakitu hesena. Geus jelas-jelas nabi mah teu bisa dikasap. Nu endeuh ge dikasap pangkat wali pek. Ulah aya di jero hate masya Allah salian ti Allah hiji Allah. Dalam mungis di jero hate Allah doang wali ngaranna. Ulah aya Apansa. Ulah aya Kijang. Ulah aya Serwiti di jero hate. Ulah aya jahe-jahe. Di jero hate urang mah pas sedak-sedak. Pas sedak-sedak Allah na minggir. Allah minggir nyelepeng. Bukti ndak urang dur azan teh kuruna mau Allah teh gede di jero hate urang salian Allah cepet urang ka masjid ieu mah lain pas azan neulejem nyana okos anu nalingakeun teh bisi salah burung teu azan di direjaeun geus ngopi jadi azan teh kopi kontreng cek pamajikan ka lain azan atuh ke tenang wae sih cek ngopi ngarokok lain dijawab teh muazin teh azan ngarokok nyalan deh dina kursi penundutan liwat sajam encan ka masjid kene bae atau ka mushola hendak neuleun motor kudu digosokan heula motor majikan ka lain geus sore ke jika karek jam 1 cek digosokan beres digosokan motor ngopi di kontreng
ngarokok deh. Cek pamajikan agak geus jam 2 dulu kebal kene sajam kene. Pamajikan mah bagus teh ngelingan bae deres sekali-sekali pamajikan ngelingan salaki. Isuk pamajikan dieling, "Heuh, ulah nonton TV bae." Heula cenah angel kene ieu. Heula. Sakedeung deui. Ka jadi salakina ka dinya deui. "Hei, mana tuh? Nonton TV kene we sakedeung deui ieu." Tah terang geus sakeuna teh. Seutik deui mah tah. Beres. Wah, angel amat. Ya, Kak, satu-satu, Kak. Naon eta? Pas sedap di jero hate teh aya kopi, aya rokok, aya motor. Tah eta ngicin anu kos kitu nah hese. Wali mah eueuhna naonan di jero hatena. Kuari mah boro-boro nu bodoh. Kiai na ge geus ngatur proposal. Eta jauh ka jadi wali tah kiai anu sok nyenan proposal. Buang kawarah tah mah kiai tah. Boloon bin tolol bin goblok tah mah. Gitu anak tuh kan utar atur kari itu lain hayo micenan penyakit di jero hate ulah aya salian ti Allah tah ieu hartina pangkat kanabian mah teu bisa dikasap boro-boro pangkat nabi pangkat wali ge sakabupaten Boa aya wae saprovinsi Banten Boa aya Boa eueuh saprovinsi Jawa Barat Boa aya Boa eueuh masyaallah nu mantap ku urang dizarahan ge Syekh Asnawi sosok wali Allah hayang bae urang zarah kanyana nu mantap ku urang dizarahan ge Syekh Mansur Cikadueun sosok wali profil wali mantap urang hayang bae Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf diurang teh kajen kuku mage hayang bete bisa dilarang-larang sebab eta mah sinar Allah nyinaran ka urang supaya urang teh ngahijing ke di akhirat. Mantak zarahna urang sok macem-macem. Segala ya coba nu boga maksud gara-gara tulis. Kayak kukula diusulkeun boboh. Geus wau jasa burungnya nama tuh. Usul Gade boga maksud gade make amplop nulis make amplop sian amplopna geus tah mah goblok bin tolol tuh ada rese auhiya ilayya walam yadai nubuatan atau ngaku-ngaku diwahyuan sanajan nyanan teu ngaku kana sifat nabi. Alhamdulillah cenah keur penting bae Jibril datang mawa wahyu bapau. Tapi lamun kakula mah tah aya nu kos kitu tah. Kiai alhamdulillah keur penting masyaallah Jibril mawa wahyu. Gede wahyuna. Segede sakumaha si wahyuna? Urang mana tah wahyu? Hayo lalaga bae keke jana indit sorangan ulah ngaku wahyu ngaku karomah bae ke kula masuk resep jelema ngaku karomah sia ku yang ditanggap ya coba kos kumaha ieu karomah ayo coba keke nya ngaleo sorangan ulah sok sambaraga segala ngaku diwahyuan segala naon masyaallah cenah teu teurak dikadek batu ge teu teurak dikadek cenah bisa hiber manuk ya bisa hiber cenah ieu mah bisa dicai ge leumpang lauk ambalaya dicai ih cenah ieu mah bisa nyilples teu kadel kuntilanak ge nyilples ulah sahe lain kitu atuh dibere wahyu atuh dibere wahyu mah dibere kebenaran berupa syariat eusina di jero bakal mengarah ka hakikat geus moal aya bae geus pokona mah sabada Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya au kadzdzaba rasulan tawa ngabohongkeun ka rasul teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Adam nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Nuh rasul nabi
terpercaya bahwa Kangjeng Nabi Idris nabi, terpercaya bahwa Kangjeng Nabi Isa teh seorang nabi, seorang rasul, terpercaya Kangjeng Nabi urang teh nabi. Geus tama murtad geus. Antak Nasoro, Nasrani, Yahudi murtad. Lain murtad kafir. Awasabahu atau nyarekanan ka Nabi model kamari Denmark, model orang Belanda nyarekanan ka Kangjeng Nabi, eta kafir. Istaqafa bihi atau ngenteng-ngenteng Nabi, nganggap hina ka Kangjeng Nabi, atau kangaran Kangjeng Nabi, ngaran Kangjeng Nabi teh Muhammad, ngaran Kangjeng Nabi teh Ahmad, ngaran Kangjeng Nabi teh Yasin, ngaran Kangjeng Nabi teh Toha, ngaran Kangjeng dina Quran nambalaya ngaran Kangjeng Nabi. Nah, kuari dihinakeun ngaran Kangjeng Nabi. Mendak mun aya ngaran Muhammad, kemudian ku urang dikieu-kieu, terus urang dibalangkeun ka sampah ta kocomberan. Maksud ngahinakeun itu murtad. Ngade eta, masyaallah. Awistakhaffa bismillah atawa nganggap enteng, nganggap hina, ngahina-hina ka ngaran Allah. Geus puguh tah ngaran Allah dihina ku urang. Asmaul Husna. Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul muttaqin terus jabarul mutakabbir ta eta ngaran Allah Asmaul Husna. Talar ku urang Asmaul Husna. Abengke di jero kuburan pinu ngaran di jero kuburan cacaang Asmaul Husna. Ulah ditulis ditabengkeun bae dibaca tilog ditarar henteu. Nganderes tage daripada nabengkeun artis mah di imah urang atuh Asmaul Husna nganu bagus we ditalar sebab ieu kabeh nu aya di alam dunya moal kaluar ti Asmaul Husna. Mentak walillahil asmaul husna fad'u hatok sebut doa gitu non celuk ku urang Asmaul Husna. Ieu kabeh moal kaluar ti Asmaul Husna. Babeh mun ku urang ditataan hiji-hiji da eueun nu kaluar ti Asmaul Husna. Geus lamun eueun nu kaluar ti Asmaul Husna atuh Allah kabeh mengarah tuh ke jero. Mantak wali Allah teh neule gunung nu kadeuleu Allah, neule langit nu kadeuleu Allah, neule tangkal nu kadeuleu Allah, neule laut nu kadeuleu Allah, neule segala rupa nu kadeuleu Allah. Sebab naon? Sebab ieu kabeh teh moal kaluar ti Asmaul Husna. Wah, lamun geus ngaji kos kitu bakal resep. Resep kena poho dahar, poho nginum sakali daharna gembul, sakali nginumna loba. Ngan ulah wakaki kituanan hayuh bae heula ngaji syariat ke lamun geus mantep karak mengarah ka dinya engkena bakal poho ka pamajikan, poho ka anak, poho ka perusahaan, poho ka sagala rupa sebab ieu kabeh Asmaul Husna. Mantak aya bahasana beat sumpah setia dek ninggalkeun dunia urang cicing di dunia tapi ninggalkeun dunia nembus dek ka Allah make jalan pintas hayang usul ilallah tataan hiji-hiji tek lamun urang naik bisa cerdas jaheuh horeng Allah kabeh tuh nu mandak bahasana ge ma fi jubati ilallah. Nanaon di jero jubah kulama iwalti Allah. Ke kadituna keur deuleunan deuleu Allah. Ke mun keur nyekel mang keur nyekelna nyekel Allah. Deurus teh begitu mun keur ngampak naon ngampak Allah. Berabe kan? Tentu itu pakai bahaya gaji ka dia sebab Allah kan. Geus can usim ulah waka. Atawa ngahina-hina ngenteng-ngenteng amrihi kana parentah Allah atawa
kana janji Allah atawa ka ancaman Allah murtad takos gitu teu percaya kana perintah Allah aing mah teu percaya ka salat teh wajib lah salat teh hirup ieu nu penting mah geus bener murtad takos gitu salat teh jangan salat gitu bala bener lah geus teu kudu salat ngenteng-ngenteng kana perintah Allah nganggap manfaatna eta salat berarti teu dianggap punyana perintah Allah murtad masyaallah lain setik teh ngomong gitu sih ada urang ge osok ngomong batur padahal mah cenah jakula salat bae puasa terus cenah tapi teu sugih-sugih jeung sia teh daun hubunganna salat jeung sugih atuh eta teh kos kitu kan lah cenah kula mah geus mal ngalaksanakeun perintah Allah lah cek cenah teu percaya ya kieu-kieu keneh bae eta murtad kudu maca 2 kalimat syahadat atau teu percaya ke janji Allah teh surga teu percaya ka surga atuh geus murtad teu percaya kana ancaman Allah di mana urang maksiat ka Allah bakal neraka teu percaya aing mah aya neraka murtad ya mah teu percaya ka aya sampai kiamat ya tiba heula kiamat beta kiai ngomong ya can orang terjadi teh kiamat bohong teh kiamat murtad geus kudu aja 2 kalimat syahadat ya Allah au jahada ayatan minal Qur'an atawa angas teu percaya sayat batina Qur'an mujmana la subut ya anu geus mujba ijba kana tetepna atawa nambahan zada fi ayatan nambahan saayat nekadkeun bahwa eta tambahan teh Quran atau ngurangan ayat geus eta ge sarua murtad masyaallah mun baheula Imam Ibnu Hambal Ahmad bin Hambal di kitu naon ngaranna panggil ku raja dipanggil ku raja teh titah nganyatakeun bahwa Quran teh makhluk bahwa Quran teh anyar tetep Imam Ahmad bin Hambal nganyatakeun Al-Qur'anu gede wow diseret Imam Hambal diseret di penjara disiksa titah nyebutkeun Quran teh hadis atau makhluk tetep henteu kajen teuing pae giliran Imam Syafi'i pas Imam Syafi'i dipanggil ku raja Syafi'i ada hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad ditanya wahai Syafi'i kumaha pertekadan anjeun ieu Quran teh makhluk anyar apakah qadim lamun maneh nganyatakeun Quran teh qadim siksa lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Qur'an teh hadis salamet mun maneh nganyatakeun Quran adalah makhluk salamet tapi lamun nganyatakeun Quran qadim penjara wah Imam Syafi'i Imam Syafi'i menunjuk doang ge Tuan ulah bingung-bingung ih eta mah makhluk ieu mah makhluk jangan bari nunjuk ieu salamet kiai gempar kabeh sa Baghdad wah Syafi'i bahaya kuari anu ku urang diimamkeun nu ku urang dimazhabkeun anu ku urang dituturkeun ternyata ngamakhlukeun Quran beres balik Imam Syafi'i bulag kiai daratang kabeh wah demo mah ieu kiai nganyatakeun makhluk kana Quran saha nu ngamakhlukeun Quran cek Imam Syafi'i ai tadi pan kula mah nunjuk ieu mah cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah ieu tah makhluk anyar cek nya anyar maksudnya atuh curug jeung raja anyar kabeh jago Imam Syafi'i mah tapi tetep bae kapan aya nu hasu setelah rapat besar-besaran
di kediaman Imam Syafi'i. Oh, ternyata ngalojokeun raja atuh ai kieu mah lapor si kiai anu deukeut ka pamarentah. Tiba lagi kitu bae. Boro-boro di zaman kuari zaman Imam Syafi'i ge kos kitu. Atuh korok komo kuari biasa tah mah. Atuh biasa kiai anu hayang. Weh gila mana aya? Belah mana teh geus male bejakeun. Aya belah pokokna. Tah panggil Imam Syafi'i. Hadiran deui ribuan kiai, masyarakat tokoh. Tenang bae Imam Syafi'i. Coba jelaskan cak raja. Lain Quran bae. Nu ngaran Zabur, Injil, Taurat, Quran, eta hadis makhluk. Hadis apakah kodim? Syafi'i. Cek Imam Syafi'i eta mah kieu tuan raja, ya. Cek nunjuk deui bae. Quran. Tuh, dikieu-kieu punya. Wah bae. Taurat. Dikieu-kieu. Dikieu-kieu punya. Zabur, Injil. Nah, iya nu opat eta makhluk ceknya tuh. Saat biasa Imam Syafi'i mah atuh kiai sareri we. Oh, benar. Tuh tinggal raja bae. Wah, iya bagus ceknya. Berarti teh kan salamet Imam Syafi'i mah. Mentek emang Imam Syafi'i itu guyon-guyonnya na. Biasa guyon teh biasa Kangjeng Nabi ge guyon. Ini kapan minta didoakeun ka Kangjeng Nabi teh geus jelas Pak. Tuan kula mah hayang naon tuh nih. Kula malah hayang ka surga beuh di surga mah ini. Ceurik kan ini ngahing-hing bae. Kadengen ku Siti Aisyah. Oh Siti Aisyah geri basak. Kunaon Aisyah mana cerik atuh pan itu nini teu ka surga atuh kula ge pan calon nini. Berarti kula merasa Kanjeng Nabi seuri bae Aisyah. Di surga mah moal aya nini. Boro-boro di surga di dunia ge teu betah jeung nini mah. Jadi maksudnya atuh ka surga nini ge ngan ge diganti jadi parawan deui. Oh kitu tuh atuh. Aki-aki ge eueuh di surga mah. Eta kan karena lalagaan. Tuh kan emang geng-gengna teh lalagaan. Ulah sok haju wow. Mani geus urang teu bisa usik. Hirup teh teu bisa usik. Oh hara jasa. Jadi teu bisa naon kitu ngaranna teu bisa naon cerah. Teu aya pencerahan otak teh kira kararieu. Hudang teh hudangnya pergel. Tunduk. Kurang tengah dengekeun eta guyonan tiga. Sehingga mun ditanyai tadi ngaji naon wallahu alam. Aing mah asa di mana mah tah ngaji cakna teh. Asa di alam mana meureun. Emang gona kerek aing. Tiba lagi kan. Aya guyon ngan ulah diseja-seja. Namun di sejarah cilaka atau ngis pembawaan dari cara Gus Dur pembawaan di mana bae atunya guyon bae kajian kuku mah guyon bae Masya Allah emang pembawaan mah teh Kanjeng Nabi gitu guyon sange Kanjeng Nabi aya nu balap lompat Kanjeng Nabi nu menang bakal dibere anak onta taikeun ka anak onta menang si eta tuan barang dibere ku Kanjeng Nabi gitu kontak bude jasa Tuhan jangan sok ngaheureukeun ka abdi ngalalaga abdi cekeuna teh ngalalaga naon cenah nek dibere anak onta aju ieu gede amat atuh ieu anak onta emang ieu anak anak onta kan geus gede ieu atuh jalain anak sapi nya atuh eta ngaranna ngalalagaan mah eta kitu ngaranna jet hebat Kanjeng Nabi mentek ngahiji jeung Kanjeng Nabi waktu naon kitu ngaranna perang waktu ngaji waktu lalagaan Kanjeng Nabi jeung Siti Aisyah emang teu lalagaan Kanjeng Nabi kumaha lalagaan cak Kanjeng Nabi Aisyah yuk urang balap lompat hayu balap lompat Kanjeng Nabi jeung Siti Aisyah balap lompat pan indah eta ngaranna urang mah jeung pamajikan teh tegang jasa pamajikan ka urang tegang kanyana beuh tararegang jasa
teu bagus teh rumah tangga kitu atuh ayana bae we ditoel-toel atuh kurang we langketek atuh we di kitu-kitu atuh nah di luar teh honaon tak kitu pajar eta nya nama kitu teh lain tuh kan Kanjeng Nabi teh balap lompat jeung Siti Aisyah haju saha nu menang meretan sekali Kanjeng Nabi nu menang sekali deui Siti Aisyah nu menang ngaranna kan lalagaan nya balap lompat jeung awewe kudu sa Siti Aisyah nu menang moal aya satu kali menang Kanjeng Nabi Siti Aisyah ngos-ngosan heueuh kula eleh isuk balap lompat deui Siti Aisyah nu menang heuh kula menang jeung Siti Aisyah kunaon teh ngabungakeun hatung geus pajar heueuh bae ku Siti Aisyah menangnya nak tuh itu karena lalagaan menang saminggu tuan ngalalaga kula balap lompat menang atuh lamun teu menang ulah kitu cek teh ieu piala rek dibikeun ka mana teh eta ngaranna lalagaan teu tegang kan hirup masyaallah karim eueuh nu tegang tuh Kanjeng Nabi datang ka imah Siti Aisyah marah biasa kan dicandung kan marah bae aya marah dicandung mah tuh boro-boro ku ari baheula lagi aya bae marah aya marah sarua sebab naon giliran Siti Aisyah angel kemana ya Kanjeng Nabi ceknya angel amat giliran di dieu angel ceknya teh bener rada telat Kanjeng Nabi datang kadinya rada telat piring aya kormaan di dinya piring dikitukeun kana rot burak naon kadang-kadang peupeus piring korma ambalaya kumaha cek Kanjeng Nabi ambo seunu ngagebrah cek Kanjeng Nabi kira kan seunu ngagebrah Siti Aisyah kan kaget seunu wah kahuruan asana imah ye kan gitu datang deh kalinya mana tuan seunu tadi dada cek gina Siti Aisyah seuri bae eta di dada seunu eta ngaranna eta kakarak meureum piring doang cek gina teh Siti Aisyah seuri pan horeng seuneu teh seuneu ieu seuneu hate seuneu kolbu ngagebur geus lamun seuneu hate ngagebur bisa piring nu peupeus bisa sendal nu leungit bisa ieu kana pipi leungeun eta seuneu ngaranna nu kos kitu tuh tan bisaan Kanjeng Nabi mah seuri bae piring ambalaya terus korma atau ambala piring peupeus ambo teh seuneu ngagedur cek Kanjeng Nabi kaget tetap pemajikan besi kahuruan kan mana tuan seuneu tadi dada kartikan ku Siti Aisyah eta ngaranna lalagaan geus kitu masyaallah pembawaan masing-masing nu kos kitu mangan mun dijieun-jieun haram mun dijieun-jieun haram cara Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i Zabur di kieu-kieu kunya wah bae jelema naleukeun Taurat Injil Quran nah ieu nu opat makhluk cek cenah bari kieu nya ieu nu opat makhluk atuh cak raja makhluk deui bener geus salamet baneng geus tinggal kiai bae bener sampai bener ieu nu opat makhluk cek cenah make otak Masya Allah geus kiai ge daratang deui maksud Tuhan Imam Syafi'i naon dia nu opat atuh curug opat makhluk ieu mah tah opat itu mah kodim cek dia nanti kos kitu jeung jelema pinter mah tuh hesen mantak hati-hati jeung ahli Allah jeung ahli hakikat jeung ahli thariqah kadang lain kulit lain eusi Gus Dur lalampahan ke gereja jieu atuh wali Allah loba nu lampahan ke gereja ai can bisa ulah heulanan jang nyana bae heulanan loba kene nu lampahan ke gereja kede anteupeun heulanan ke urang bakal kapanggih kira motifna kumaha ke gereja engke mentak ulah ngabesan ngajina ieu pelebah ridah mah ieu nah lantaran ieu kapisah ku ngabesan rugi
numanta Quran mah alhamdulillah ditasehna ge pohara jasa besi leuwih alif besi kurang alif di samping eta besi aya cetakan nu kamari ya cetakan Dahlan Bandung teh aya nu kurang sababaraha kalimah hanya nantaran alhamdulillah di Indonesia loba nu hafizul Quran talar Quran ambalaya masyaallah geus poharaja tinggal ningkatkeun eusikna doang nu katalar Quran lain lalagaan tuh datangkan nu katalar Quran teh di borgol ku nu katalar Quran di penjara teh saeutik di luhur anu di penjara talar Quran jeung teu ngaku salah geus kos kitu bae di negara urang awistakhafa bisunnatin la tawang enteng-enteng kana sunnah Rasul murtad nyenteng-enteng kana sunah Rasul teh murtad kama lau gila lau andai kata aya nu ngomong kieu ye dengekeun nya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala laika asabi'u tsalatsa kayan Kangjeng Nabi di mana barang dahar nya nama make tilu doang tuh tilu sanggeusna tilu iya tas daharna dilamotan gitulah keayaan barang dahar Kangjeng Nabi tilu nya nomor nu digunakeun teh nah kemudian mantas digunakeun dilamotan nah iyalah sunah Rasul cek urang teh sebab Kangjeng Rasul gitu hebrak ngomongnya laisa biadabin laisa ada biadab kos kitu mah lain adab cek nya emang kunaon atuh hiji ngadaharna korma lain sangu lamun anu dahar sangu moal ku tilu geus mah lain adab tah mah situasi bae tah mah kos kitu mah murtad eta kos kitu sing ada sunah Nabi ulah sok make dihela-hela tah mah teu ngadaharapan korma di urang mah pan sangu tah mah lain adab tah mah lantaran atuh kapan lamun tilu bae sangu kieu moal bisa tah mah geus lain adab tah mah teu percaya kurang mah eta kos kitu adab tah mah situasi bae murtad lain saya tidak ngomong gitu sing ada ulah gogoyon endek 5 mah 5 bae ngan ulah ngaleungitkeun sunah Rasul siapa nonton nuturkeun sunah duh can bisa cek yana molos bae ka dieu teu murtad teh mah kos itu menyadar ngaranna nyadar teu bisa nurutan Kangjeng Nabi can bisa hese jasa lah geus lah mudah-mudahan dihampura bae tuh mantap baheula mah daharna teh dahar sanguna anu liket jadi bisa dikitu-kitu sanguna teh tuh kan geuna urang lamun parena ulah tongsan teh eta bahaya teh tongsan beuh budak mah teh nyaho ka tongsan asal geus dibere tongsan we sangheuk daharna kita teu bisa diemple-emple tongsan mah muruh pul bae bear nah lamun geus pare bulu mantep jasa bagolok mun ku ari mangeunahkeun geus tah nikmat tilu bisa sangu ge diemple-emple tilu tuh nu mantap ku ari aya ti pamarentah teh naon ngaranna bulog eta pemerintah zalim sebab teu bisa make tilu kan ya ieu pamarentah jahanam ye nah urang aing dek tilu ge ku sabab bulog teu bisa wah raja blon ye raja ye geus cukup cak raja panggil kunaon sia ngeblon-blon aing dahar teu bisa nuturkeun Kangjeng Rasul gara-gara sia mere bulog aing coba ge hese jasa tuh hese aing rakyat dibere bulog aing sia ngeunah bae endeup ge aing ngeunah sia teu ngeunah bah ieu mah beuki di penjara bae budak ya Allah ya Rabbi awas ya dek ulah ngenteng-ngenteng kana sunah Kangjeng nu mantap kula pernah didebat satu ketika kula muludan moal dicaritakeun di tempat di daerah urang kene daerah urang muludan kula nyaritakeun nyiwak terus tidak muludan teh nyaritakeun sunah nyiwak terus poe Jumat teh make jubah putih sakumaha dina riad be gitu eta tah pernah muludan dok aya seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto kebal lalakon nyana nyaritakeun teu sunah cek nyana make siwak kieu cukup sekarang kita ganti oleh menpol cek nyana pakai odol menpol udah
itu kan untuk membersihkan gigi. Pada dasarnya cek jana teh lebih bersih manpul daripada siwak. Aingna aya kene di dinya, geura turun sia ku aing. Moal balik aing kajan ku kumaha ge. Ja ulah sambatkan nya tah moal. Mulai geus ngaji di mana sia ku aing. Aya ditungguan ku kula. Beneran ieu mah. Aya meureun ku ari masyarakat nu pernah nyahok ka kula kos kitu tah. Daerah belah ditulah pokona. Terus nyeritakan jubah, nggak usah. Ini Indonesia, nggak usah pakai jubah. Itu adalah Arab. Sekarang di Indonesia pakai batik lah, pakai safari lah. Nggak usah Arab-Araban. Kita bukan orang Arab. 2 poin gue bisa. Gak ada turun sia. Kula ngus panas jasa kula yuk. Kira ngora, gus kebal tau kira ngora. Kali ente. Turun nyana kukula disambut. Langsung sasalaman, langsung dipeluk kukula. Sini, duduknya sini. Sini, nyana geus lain deui. Geus lain deui, sini. Pak Kiai ngaji di mana? Langsung kukula ditanya, di forum harita. Nus ditahdar nanti dulu, setelah dahar ya. Tanya kukula ngaji di mana? Muruan terus, dalilnya apa? Terus ada untuk dalil-dalil. Wah, muringis nyana. Lah sambarangan, murtad sia. Kukula digitukeun, nyana marah. Enak aja ngemurtadin saya. Lu murtad. Gitukeun nyana. Atuh kula ge make hizib kituna. Boh. Hampir ngejengkang nyana. Minta hampura, rita kan minta hampura. Masya Allah, mun minta hampura awas ya kuai. Dia telus ya kuai. Saya mau belajar bener banget. Untuh. Pernah terjadi tak Kiai, teu daek-daek deui nyana asal aya kula bembung aing mah ngaji jeung Ki Ucin cek. Bong ya kena asal nyana diondang ka dieu, aya Ki Ucin teu? Henteu kajeun, mun aya Ki Ucin bong cek kena aing. Tapi satu ketika nyana datanglah ka imah diajak ku Kiai Sejen minta hampura. Alhamdulillah, aya ilmuan mah gampang bae. Nyana ge ngaragap salah teh mah egona doang. Alhamdulillah. Nges, jadi nyana menyadari kuari bener ya siwak teh sunah kang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli syai. Satu ketika dia kang inda kulli salat. Ya tuh kumaha tah hadis. Masyaallah. Kukula dijelaskeun dirad ku nyana aingna aya kene moal balik aing mah. Datang ka subuh sia tungguan ku aing sia. Ai keur ngora mah kitu kuari teu. Ayo. At-tawakkil. Galim azbarak fa innahu sunnatun. Kuku potongan sunah Nabi galim azbarak. Sunah Nabi potongan kuku pakai kemis. Motongan kuku teh poe kemis, poe Jumat, eta motongan kuku. Mimitina ku Imam Ghazali di bejaan, curug katuhu heula. Curug katuhu ka dieu jari bugang, terus jari manis, kemudian cinggir, keuri ka cinggir kenca, gade tak eureun di jempol katuhu. Kitu dititana, lamun kos kitu engke milik dareket milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe kemis nomor gadot cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih paingan aing dagang rugi bae atuh ngeuretan kuku ge sadaek jeung nyana sadaek saya teh wal beres pas salasa ngeuretan kuku rugi sia dagang karungna ka jeung kuku mah ge moal untung pas salasa mah usah pake ngeuretan kuku sial Pae kemis, pae Jumat, mun pae kemis sepoe, mun pae Jumat isuk-isuk, geus kuku, kemudian kumis, janggot rapihan. Kitulah sunnah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi galim azbarak fa innahu sunnatun. Cek aya jelema ngomong, tuh tetegan kuku sunnah Nabi tah. Kumaha ngomong la aful, ku ingkana sunatan. Moal aing mah. Moal keretan sanajan sunnah moal aing moal keretan kuku murtad. Berarti istizanya na eta. Maksudna ngalelemekeun, ngahinakeun kana sunnah Kangjeng. Moal mah moal bae. Ulah ngomong-ngomong kieu.
moal aing moal ngeuritan sanajan eta sunah moal ulah mau kos kitu moal wakalenan lah geus cukup henteu teu murtad kos itu mah kunaon emang moal waga henteu moal bae moal wakalenan henteu naon lain geura keureutan eta sunah kajeun teh ngeulangan moal bae heula henteu masalah ima engke ieuna paranti naon ngaranna capitanana kurang bagus sok nyeri moal waka atau moal waka bae heula serem kos maung lah ieu mah kajeun henteu teh mah kos kitu mah mun aya kiai sok paranjang teh kukuna teh kiai bae panjang kuku da barang ditanya kiai kok panjang kuku kieu cenah kiai batur mah nernak ayam kula mah nernak setan di dieu tah deui kiai blon ieu ngomong kos kitu teh sembarangan moal kula mah la af'ulu in kana sunnatan moal motongan kula mah sanajan emang eta sunah moal kajeun kuku bage masyaallah karim eta murtad iyalah ngabohongkeun ka rasul ngabohongkeun ka nabi nyarekanan nabi ngenteng-ngenteng nabi ngahinakeun kangaran nabi ngaran Allah perintah nabi janji Allah janji nabi ancaman Allah ancaman nabi atawa teu percaya ka saayat betina Al-Qur'an anu geus mujma' ala tsubutiha atawa nambahan saayat atawa sahuruf atau ngurangan atau ngenteng-ngenteng sunah nabi nganggap ka sunah nabi ngalecehkeun ka sunah nabi ieu murtad naudzubillah min zalik wa min zalik masih loba keneh kelalaunan abeh tenget supaya urang bisa merubah ucap urang abeh urang selalu dilindungi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين Wallahu alam bimuradi wa indahu lan ikut tetep ing dalam sanding Allah Ta'ala halamalur ya Allah mafatihul ghaib utawi pirang-pirang kunci gaib khazain tegese pirang-pirang gudang gaib awit turuk atawa pirang-pirang dadalan ilmu silatu awit turukul musilatu ila ilmihi atawa pirang-pirang dadalan kang nepungakeun maring ilmu gaib la ya'lamu kang ora nanawar wa hale ora nanawaru aing mapati lahu angin sabah ya Allah wa ya dan udaya mapati al khamsatu iku lima allati fi qoulihi ta'ala kang teteping dalam dawuhan Allah Ta'ala innallaha indahu ilmus saa'ah al ayatan nutugakeun siraing ayat kamarahul Bukhari ya barang kang wis gariwayatkeun huing masapa Imam Bukhari wa ya'lamu lan uninga ya Allah ma yahditsu ing barang kang anyar tegaya ma fil bari ing dalam daratan Al-Ghifari tegese pirang-pirang tegalan wal bahri lan lautan al-qura allati alal anhar tegese pirang kampung kang tetep ing atase pirang-pirang bangawan wa mataskutu min waraqatin lan ora nalogor opo min waraqatin zaidatun min iku zaidah min waraqatin opo godong sewiji ya lamu angin uninga ya Allah ing
waraqah wala habatin fi zulumatil barri lan waranana wiwijilan kang tetep ing dalem sakeh petenge bumi wala radbin lan oranana kang telas wala yabisin lan orana kang akingat pun awal ala waraqatin iku den atapakan ing atas selepat waraqatin ila fi kitabim mubin nanging dalam kitabim mubin huwa utaya kitabim mubin te Allahul mahfuz iku lauhul mahfuz wal istisna badal istimali utawi istisna iku badal istimal minal istisna qoblahu saking istisna ing dalam sadurunge badal wa huwa alladhi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wallahu a'lamu bimuradi wa huwa lan utawi Allah alladzi yatawaffakum iku kang nuruaken yaladzikum ing siraka bil laili ing dalem yaqbidu arwahakum gese ngagenggem ya Allah ing pirang-pirang ruh siraka inda naumi ing dalem narikane turu wa ya lamulan uninga ya Allah majaratum ing barang kang asab siraka bil nahari ing dalem awan sumaya basukum fihi kali-kali nangikeun ya Allah ing siraka fihi ing dalam naharain hari tegese awan biradi arwahikum kalawan ngabalikeun atawa den balikeun pirang-pirang ruh siraka bali uqba ajalum musamma darapun yang taden tekani opo ajal kang den arani huwa ajalul hayat utawi ajal taiku ajalul hayat summa ilahi kari-kari maring Allah baraka summa ilaihi kari-kari ku tetep baring Allah balaka marjukum utawi nggon balik sira kabeh bil basi kalawan den tangiaken saking kubur summa yunabbiukum kari-kari ngawartakeun ya Allah ing sira kabeh bima kuntum ta'maluna kalawan barang kang ana sira kabeh iku ngamal sira kabeh iku migawe sira kabeh payujazikum bi maka bakal ngawales ya Allah ing sira kabeh bi kalawan ma kuntum ta'malun dina ayat ieu patali jeung ayat anu kamari kamari Kangjeng Nabi teh ditangtangan ku kafir-kafir Mekah mun nya Muhammad pangeran rek ngancam turunkeun coba ancaman dek batu tah dek angin tah dek gempa yo gerak ulah ngan sakadar ngomong doang buru Muhammad cek Kangjeng Nabi atuh ai urusan kos kitu malain urusanku latama urusan Gusti Allah anu gaduhna simkuring masa kadar nyampaikan cek eta kafirin teh ulah sok loba omong sia turunkeun mumpung aing hirup keneh yang ngarasakeun siksa sia eta ngomong geus bebeakan jasa perih peueur Kangjeng Nabi teh dakwah teh samarukan kumaha aya nu dakwah ku ari mah kabari ku Fortuner sakitu dakwahnya kebeuli Innova dakwah teh sesemperan we teh cenah Kangjeng Nabi mah peurih dicaci dimaki diciduhan tah ku urang kadenge ku ari cacian jeung makian ka Kangjeng Nabi madlah ulah sok sacablakna sungut sia ngomong segala siksa segala naon cenah lamun teu percaya ka pangeran jeung ka sia bakal disiksa turunkeun mad aing mumpung aya keneh ayo ulah diengke-engke turunkeun cek Kangjeng Nabi teh urusanna urusan Gusti ulama tuh sakadar nyampekeun wohoang eueuh nu nyaho sagala rupa nu maha uninga mah Gusti Allah wallahu a'lamu
limin kamari Allah nu maha uninya kuring mah ieu teh penyambung lidah alat Gusti kuring mah kita nyampaikan bae adapun nang tangan diserahkeun deui ka Gusti Masya Allah takos kitu lalak nu mentek cek Gusti Allah mad bejakeun wa indahu mafatihul ghaib wa indahu ti Gusti Allah segala rupa ge mafatihul ghaib ari pirang-pirang kunci gaib mafatih teh bisa jamatina miftahun lamun jamatina miftahun maka pan alat paranti muka kunci berarti lamun jamatina maftahun ieu adalah tempat nu dikunci lamun deuleu dina tafsiranana da di tafsiran mapati teh ku khazainuhu tah eta khazain mah kapan gudang ai gudang mah berarti tempat nu dikunci maftah berarti geus mapati teh bisa jamatina miftahun kunci bisa jamatina maftahun gudang berarti deuk kumaha ge jadi bae ngan berjalan majaz lamun kurang keur dijadikeun mafatihul ghaib teh ieu adalah kunci tetep bae eta teh majaz lantaran miftah dijamakeun mapatih miftah dijamakeun jadi mapatih didopatkeun kana ghaib berarti kunci gaib jai kunci mah biasana nempelna lain dina nu gaib dina lawang kunci mah nempelna teh di gudang di imah kunci ngadaplok di dinya ai gaib mah atupan mah aya kuncian di mana kunci gaib jemoal aya nah berarti mafatihna teh di dieu diidopatkeun kana gaib berarti ieu istadusy li ghairi man huwalahu majaz akli ai kuduna mah mafatih mah diidopatkeunana teh ieu kana bangsa anu hisi-hisi ulah kuna kana gaib bisa hiji teh berarti majaz akli mata wujida majazun akliun wujidat isyaratun makniyatun berarti isyarah makniyah atuh kos kitu mah geus gaibna ayeuna anu disarupakeun kana gudang atawa disarupakeun kana nu sok dicantelan kunci mausuk aleh subihal gaibil mausuk aleh bijamil kitu bijami kasati sepi pihi zukiral musabah wal gaib wa hudipal musabah beh wa huwal masuk aleh wa rumiza ilai bisain min lawazimi huwa mapati wal mapai takhil ala sabili satil makniyah oh angel ngaji datang ka dinya nunggu sekolah maka burung modar ngaji datang ka dinya guys tarima beres bae geus pokona mah atau mapatihna bimana ma'alim ilmu atuh lamun kieu mah wa indahu mafatihul ghaib di Allah ari pirang-pirang kanyaho nu gaiban ngeunaheun berarti mafatih tina miftahna bimana ilmu kan ngeunaheun ilmu gaib ngaranna ngeunaheun di Allah aya ilmu gaib berarti atuh majaz nah di dia majaz berjalan berarti majaz gitu berjalan di dia dina miftahun mapati asli tahqiqiyah kayak kaditu sok deuk kumaha ge mangga bae nu penting mah aya rumus-rumusna nah atawa mapati nabi mana khazain tina miftahun berarti cek Gusti Allah wa innahu di Gusti Allah mafatihul ghaib ai pirang-pirang gudang gaib sagala rupa teh aya di Gusti Allah mentak ka dieuna teh khazain awi turukul musilah ila ilmihi ilmu majaz teh kos kitu teh ngaranna nah handek kumaha mangga bae jadi berarti bejakeun Muhammad ka para kafirin jeung musyrikin ka para kaum khususna ayeuna bejakeun datang ka engke kabeh urang kuari nyaho ye melalui ngaji kuari jadi nyaho bejakeun Muhammad bahwa di Gusti Allah mah kunci gaib artina kunci gaib teh lamun urang neuleuh mah hayang nyaho jerona awangna dikunci kudu boga kuncina buka trek asup ka jero ka deuleu sih ieu gudang ieu dikunci hayang nyaho aya naonan jerona satungtung can dibuka kuncina lawangna
melalui kunci moal kanyahoan aya naon di jerona bukakeun kurang trek asup ka jero wow jalimbah beusi ieu mah tonan ieu mah ieu kanyahoan ku urang kanyahoan ku urang nah nu boga kunci gaib yakni untuk mengarah kana ilmu jadi berarti ilmu gaib Allah berarti nu nyaho kana masalah gaib nu maha gaib urang mah teu nyaho jam kada berikutna urang bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah isukan bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah minggu hareup bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah bulan hareup bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah taun hareup bakal kumaha teu nyaho gaib tah mah urusan nu gaib eueuh nu nyaho iwatin nu maha gaib indahu mafatihul gaib lamun Kanjeng Nabi ditangtangan bejakeun nu maha gaib nu nyaho kanu gaib mah kitu bejakeun ku Kanjeng Nabi ulah sok nyanyahoanan nu mantak lamun aya jelema datang ka dukun sok norah-norah ieu bakalna anu nah maca 2 kalimat syahadat deui naon sababna lantaran nu nyaho kana gaib nu maha gaib lamun nyanyahoanan make utang itung anna caraka data sawala anakna cilaka bapana ka bawa-bawa iya ilmu gaib bloon tanda pas gitu 40 poe teu ditarima urang salatna datang ka dukun teh maksudna tatanya ai datang ka dinya silaturahmi mah masalah dulur dukun urang datang lantaran hajatan masalah nya okos ka kelenteng urang hayang neuleuh bangunan kelenteng kos kumaha atuh da mah datang ka dia masalah ka gereja hayang neuleuh bangunan gereja jerona ka jero bila perlu masalah ulah sote datang ke jero ieu endek nuturkeun tuh sing hade tak ieu geus sarua tah datang ka dukun dek nanya problem ya Assalamualaikum Waalaikumsalam ulah kos kitu ulah seuri sia kos nyaho pan siak sok ka dukun teh tak yang serikeun ge nyaho burung eta kieu cenah nyaho aing mah cak siapan ulah kos kitu ayeuna pugu kula